Memperingati ulang tahun Pancasila, Pusat Penguatan Karakter Atanapi Puspeka Kementerian Pendidikan, Budaya, Penelitian sareng Teknologi Atanapi Kemendikbudristek ngayakeun pasanggiri nyiptakeun lagu para siswa Pancasila disingkat jadi Kerlap. Pasanggiri ieu dimaksudkeun pikeun ngajalajah kreativitas siswa sareng murid di nararaga ngajaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai Pancasila mangrupikeun sumber pendidikan karakter pikeun barudak Indonesia. Nilai-nilai ieu tiasa teras diidekeun ku generasi muda ku sababaraha cara. Nepakeun Astapun Purnomo Saputro, Kepala Sekolah SDN 2 Tugu Raja, Kota Tasikmalaya, kawitan tugas di dieu 10 Mei 2020. SDN 2 Tugu Raja lokasina aya di Jalan Pasek, Gang Haji Hasan, Kelurahan Tugu Raja, Kota Tasikmalaya. Sekolah ieu aya di lingkungan masyarakat anu aya di Jalan Pasek, dikelilingi ku masyarakat janten ayana di Lebat Gang. Alhamdulillah masyarakatna support pisan ka sakola. Itu anu janten modal utama sakola SDN 2 Tugu Raja. Potensi anu aya di SDN 2 Tugu Raja angkutan pendidikan dia kami ini dengan di kepala sekolah Nusantara yang sekolah SDN 2 Tugu Raja potensinya anu saya salah satu guru anu memang kedua potensi bidang seni tina gambar terus musik sareng olah vokal. Dugika anjeunna tiasa nyendak kurang kali SDN 2 Tugu Raja tiasa janten juara 3 nasional. Ngawilan subika dieu teh memang aya potensi anu ageung. Abi kenging informasi di Ibu Kepala Sekolah Nusata Acana yen SD 2 Tugu Raja gaduh prestasi dina bidang seni nyaeta cerita pendek juara 3 tingkat nasional. Nah, ngawitan tidinya abdi terus milarian deui potensi-potensi sanes nu aya di SDN 2 Tugu Raja ieu. Salah sawiosna ketika kemarin aya lomba anu dilaksanakan ku Pusat Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nyaeta lomba Kerlap. Lomba Kerlap teh aya salah sawios lomba anu mengcover lagu anu diciptakeun khusus kangge pelajar. Judulna Pelajar Pancasila. Nepangkeun wasta abdi Yuyun Novia Indri. Abdi ngembani tugas di SD Negeri 2 Tugu Raja di tahun 2010. Dinten kamari SIM abdi nguploadkeun video kana YouTube dina raraga lomba Kerlap anu diayakeun ku Kemdikbud. Tah
di sekolah abdi teh gaduh siswa anu berpotensi nyaeta namina Bayu Andika Pratama anu ayeuna naik ka kelas 6. Alhamdulillah atos diuploadkeun. Alhamdulillah siswa Bayu Andika Pratama bingahan pisan mengikuti atau ngajalani ieu lomba. Oke sepuhna sangat-sangat ngadukung pisan. Teras harapan abdi kanggo lomba kelab ieu salian di ngagali potensi siswa-siswa di SDN 2 Tugu Raja. Harapan abdi oge nyaeta nambihan deui prestasi-prestasi anu dikoleksi anu dikempelkeun ku SDN 2 Tugu Raja. Anu serta acana oge gaduh prestasi tingkat nasional juara 3 dalam lomba cerpen di kegiatan FLS 2. Lagu siswa Pancasila mangrupikeun buktina. Hendarman ngajelaskeun yen lagu anu dikarang ku Eka Gustiwana dinyanyikeun ku Kikan mangrupikeun karya anu lahir salaku manifestasi konkret generasi ngora pikeun ngajantenkeun nyengitkeun nami bangsa. Kompetisi kerlab diayakeun numutkeun tingkatan pendidikan diwangun ku rupa RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK sareng anu kuliah. Peserta baris berlaga pikeun pikaresepeun hadiah patut jumlahna nyaeta 200 juta serta sertifikat elektronik. Salajengna aya oge pasanggiri klip video animasi pikeun SMA, MA, SMA LB, SMK, SMK LB, setara SMA, SILN sareng tingkat perguruan luhur. Teras aya lomba cover lagu pikeun kategori band tingkat SMA, MA, SMA, SMK, SMK LB, SILN sareng perguruan tinggi. Oge kompetisi musik duet TikTok pikeun SMP, SMP LB, MTS, SMA, SMA LB, MA, SMK, SMK LB tingkat saimbang. Oge sareng perguruan tinggi. Yang Ona Rudi Duamor ada Gelora TV Tasikmalaya ngabewarakeun.